Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina acara dongeng Sunda dina ieu channel. Mangga yeuna urang ngawitan wae carios enggal anu ngabantu jejer nyaeta delusi nya. Ieu delusi teh karangan pangarsana Ibu Yeti Ekawati. Mangga urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Kocap harita di hiji tempat harita Ibu Hajah Saripah gegelendeng ka anakna nyaeta Julian. Julian, nanaonan dari maneh? Ngapoengan amuk-amukan taya reureuhna. Istighfar ngursing lain hayeuh we meupes keuyang. Ceuk Bu Hajah Saripah ngajega palebah lawang panto dapur. Sedengkeun Julian ngaran anakna teu malire. Taya rasa kaduhung, taya rasa ringrang, ningali indungna ngusap beungeut bangun anu hanjelu. Julian kebat ngiciprit muru ka jalan nu nampeu hareupeun buruan imahna. Kucrag, panto besi digoyak-goyak nepi ka selotna arudulan. Durug-durug lompat sakalompat lampet. Panggero indungna mah teu ditoli, ceuk paribasana nepi ka ampir sapat kenggerong oge. Palebah parapatan reg manehna ngarandeg. Tonggoy deui leumpang tenangan lieu taya kajadian nanaon. Jongjon teu mirosea ka sabudeureunana. Padahal sakitu ecesna kalakuan manehna nu tadi teh matak ngabarubahkeun ka balarea. Kocapkeun deui Ibu Hajah Saripah di dapur. Harita di dapur teh beling urut gelas jeung piring pareupeus. Paburantak tapak dipabuk lay-laykeun pacampur jeung kuah angeun tina panci nangkup di tajong. Bu Hajah Saripah ur bisa ngusap dada bari rembai cemata. Ati-ati naker beling patulayah teh dipulungan hiji-hiji. Tuluy diwadahan di kana kantong urut tarigu. Tuluy nyokot sapu nyere jeung pangepelna seueur-seueur cai dibanjurkeun disemprotkeun. Laju diempel, sedengkeun ari anu boga dosana mah nyaeta Julian teu openan, jongjon wae dina dunyana sorangan. Pek siakan, rasakeun ku sia, samaruk aing moal ngalawan. Aing mah teu sieun, sia najan dirempung ku balad-balad sia oge. Ceuk Julian harita gegelendeng sorangan. Tuh deuleu ku sia, aing mah kuat deuleu. Moal eleh edel-edel ku parabotan samodel sia. Pokna ngecebrek sorangan taya nu ngahaminan. Campelak sia, kumaha wani ngajebian sia teh ka aing. Beungeutna katempo jadi ucuy. Kawas besi atah beuleum. Tanda amarah teu katada. Rarasaanana parabotan anu tadi teh ngaleceh jeung ngajebian ka manehna. Ae, sia deui cenah. Ngagorowok bari kekerot. Tutunjuk nyarekan lak-lak dasar kana gambar beungeut dina baliho. Iklan inuman, pereupna buleud ngaheumbat kana tihang baliho. Montong melong sia, kurang ajar. Curugna bentik-bentik nunjuk kana eta foto. Anu liwat ukur melong sajongjongan ngemuka heran. Malahan barudak pang nu nyampak aya mah ngariung ngalalajoanan, bari ting serengeh jara digeugeyan. Nu elo anyar dasar, ceuk budak awewe. Di calana dobo lebah tuurna bari ngageuweuk ukulele senarna dipetikan dalaunan. Babaturanana anu ditato gambar heula ngalieu. Nya karunya kunaon nya mimitina? Heuh kasep deui. Bari nage urusan teuing. Buat teuing serse eta teh anu keur nyamar. Yuk tuh angkot geus datang. Ceuk anu saurang bari nunjuk ka parapatan. Nyingkah sia, nyaringkah. Julian haok ti popolotot, kojengka ngarongkong paping blok coplok, anu ngagoler lebah suku kencana, anu nyaksian peting jerit, sawareh bubar katawuran. Istighbar jang, istighbar. Tukang parkir ngelingan, tapi Julian kalah beuki nafsu, dadana karasa eungap sirahna ngagolak panas asa direrap. Naon, sia nyangka siwah ka aing? Siwah kurang saeundan. Saha nu siwah, puguh sianya. Sia anu siwah mah
kecerot nyiduhan ka mana karep. Geroan indungna. Nya sina dibawa balik. Muriak nyilakakeun urang liwat. Percuma karunya ka bahajina mun jika kitu mah awak tinggal sabeula rarandaan ari heug anakna batan sakitu. Tuh ngaleos lempang deui. Ting reka mananya? Anu nempo silih tembah, silih haminan. Malum lempang di barung jeung amarah. Jauh anjog ke hareupeun apotek. Terus ngalungsar bari ngurutan sukuna. Paping blok ditunda gigireunana. Keur kitu teh kalalar aya budak ngorasa pasang. Julian ngarasa yen eta teh musuhna, panonna buringas, gep paping blok diabar di amang-amang. Barang rek dihempatkeun pisan, kadenge peting jarerit. Ulah hup, stop ulah. Ulah kikituan jang. Simpe sakedapan. Julian ngarandeg, lucang riceng ka sakurilingeunana. Panonna neuteup seukeut ngakalakeun ka unggah jalma. Teu ila seuri ngagak-gak bangun sugema. Sabot kitu ngadenge nu haliwu ti jero apotek keluar. Wanoja pairing-iring jeung lalaki dedeg sembada. Surtina ngaran kasir apotek. Leungeunna ngeukeuk ubar. Nu hiji deui dokter Angga geus sayaga jarum suntik meunang geus sieun ubar. Maranehna geus surti. Julian jalma siwah datang deui sabab geus maneuh sok cicing di dinya. Mireungeun dua jalma nu datang, Julian ngiseudkeun awakna. Baromana katingali bangun anu curiga. Gog surtinahna gog taya kageuleuh. Leungeun Julian diusap deudeuh. Aya naon akang? Bangun anu capek. Tos tuang teu acan. Anu ditanya batan nemalan kalah ngalius. Leungeunna satekah polah dikepeskeun hayang leupas. Deuh, meni bararen kieu akang. Urang landongan heula nya. Ceuk surtina bari ngelapan suku Julian ku tisu baseuh. Geus kitu ditotolan ku betadin. Ieu roti tuang heula nya Kang. Tangtos akang lapar. Dokter Angga ngasongkeun roti dina dus senek. Ditampanan teu lemek. Camuil di dahar disegetan. Teu burung beak. Reres ngadahar roti diolosina ngadahar ubar. Vitamin ieu mah Kang. Supados kulem tibra moal naon da abdi mah lain jalma jahat. Moal ngaronggah ka akang. Dituang heula nya. Ceuk dokter Angga ngasongkeun cai dina botol. Song ubar nu dikeukeuk surtina dibikeun hiji-hiji. Tuluy sina diteureuy. Teu sakara-kara lindeuk ayeuna mah. Leumpeuh teu galak teuing jiga tadi. Tuluy dituyun ku dokter Angga diajak asup kana mobilna. Dianterkeun balik ka imahna. Pangaruh obat 20 jam Julian sarena tibra. Barang hudang kacida kagetna sabab leungeunna bet ditalikung kana ranjang. Nah bet aya di dieu di hiji rohangan sing sarua bodas. Taya cahaya tiis saneom rehe comrek. Bari taya saurang oge jalma ngulampreng. Julian adug-adugan sorangan hayang leupas tina tali nu nalikung kabebasanana. Gogoakan sagala disambat satekah polah totojer. Najongan sakur nu kahonta ku dampa sukuna. Banta simut jeung parabot infus beak paburantak. Getih ngucur tina tonggong leungeun. Selang infus lalesotan. Korosa kubrak. Julian ngagoak satakar kebek. Tapi goak sejen deui. Goak nyeri jeung reuwas. Julian ragrag merosot tina ranjangna. Pantok kamar ngereket aya nu muka. Laul hiji jajaka parawat dituturkeun ku Ibu Haji Saripah. Pamun teu sepa balas capek ngemutan putra. Bu Hajah Saripah neuteuk deudeuh bati ngalas. Batina jumerit teu wasa ningal Julian anakna anu nunggal dina kaayaan pikaronyangeun saperti kitu. Parawat ngarangku Julian. Perban kasa urut dipake nalikung dilaanan, diberesan, gek didiukeun deui dina ranjang, diusapan deudeuh kawas ka budak. Ningali getihna ngucur Julian rada oge sober, teu pati motah teuing. Nganorok aya barang eungeuh aya indungna Julian ngahaok. Ibu, ari ibu oge nyangka kuring teh siwa. Nah betega ngaringkus kuring.
Parawat ngaleos keluar ti kamar. Maksudna rek minta bantuan ka sasama parawat anu sejena. Inggis Julian ngamuk teu katahan. Cek saha Kasep, ibu mah teu nyebut jiwa. Tembal Bu Saripah sarinakdak. Sukuna diatur taki-taki. Bu Saripah sadar hal anu teu pira lamun mamaras hate Julian katodel pasti bakal nimbulkeun emosi atawa amarah. Cipanon merubut indung mana anu teu tega ningali anak nunggal nubatan sakitu. Tapi nya kumaha deui, manehna ukur pangawak awewe tengah tubuh. Jauh ti dulu di jeung baraya. Akhirna indung jeung anak paungku-ungku. Ibu, dunya teh teu adil. Allah teh pilih kasih. Cek Julian ngalas. Deuh, henteu ucu. Bu Saripah ngembang mata. Julian cerik ngegeunggeui ka nyerian di usapan indungna pinuh kaheman. Kocapkeun 7 tahun anu geus kalarung. Harita Julian lulus SMK jurusan otomotif kalayan peunteun anu pang pinunjulna. Tukung si hese nyiar pagawean. Perusahaan anu sajalur jeung ijazahna ngahiap sabab geus kaevaluasi dina pagawean basa manehna magang tugas sakola. Teu jauh ti tempat maneh saukur dijugjug ku angkot sakali jalan. Di jurung kupang doa anu jadi indung Julian mangkat gawe pinuh harepan. Ceukna pikirna lalaki mah kudu panjang lengkah luas ambahan. Sangkan teu olok ongkos cicing di emes perusahaan babarengan sakamar opatan. Betah nepi ka nicek ya kana 3 taunna. Kaparengkeun boga bebene ngaranna Wiwin. Mojang manis pekulitan hideung santen anak ibu kantin. Kuliah keneh di Akademi Kesehatan. Basa Julian balak kami tresna batu turun kesik naik. Rarasaan dunya asa dina ranggeman. Taya poe anu kalarung pasti ulin macang krama sasonoan. Malahan kungsi diwanuhkeun ka Ibu Haji Saripah nyaeta indungna sapuk satuju. Tambah geget tambah layet. Dirgula jeung peueut. Mineng Julian nyawang kapika hareupeun. Mun parengkeur paduduaan hayang ngambah sagara rumah tangga jeung Wiwin sapapait sama manis sabobot sapihanean. Nyati harita Julian rek rik-rik gemi ngeureut miceun penghasilan sangkan dina emplona Yatuk Rami sugema teu ngabarubahkeun. Akang baris dongkap ngalamar pami salira tos lulus ujian kitu sanes kahoyong teh. Cuk Julian dina hiji waktu bari jalan-jalan mapai kikisik basa pausahaan ngayakeun pamili catering ka Pangandaran. Langit hibar kulayung ngempur mayungan jaladri jadi saksi. Wiwin ungguk dua nonoman keur mudahakeun tresna dikeprokan ku ombak ting jelegur silih udag. Jangji saati moal subaya pek ngontrekkeun rokrak nulis ngaran duaan dikurungan ku gambar eceng jelegur ombak ngalentap cakakak duanana seuri bari silih ceklan leungeun. Pek deui nyieun gambar nu sarua. Geuning leungit teuy kapupus ombak tapi satungtung aya tanaga mah jigana nyambung deui nya. Ceuk Wiwin semu ogohan. Atuh da ngagambarna dina kikisik coba mun dina kertas uleman. Manyik lawak kang ngalamun kang abdi teh candeng se kuliah. Cak tah mun beres kuliah moal dengkekeun deui. Ibu bade digusur ngalamar Nen Putri. Bantuan atuh ngadamel skripsina. Siap kanggo pupujaan ati mah naon wae oge pasti dilaksanakeun ku akang. Nyawa oge mangga kasangakeun. Kitu gunem caturna dua nonoman anu keur kebek ku rasa kadeudeu. Teu sabar asana teh nungguan Wiwin wisuda kakara maju semester 5. Artina sataun deui. Tapi keun wae lah beki kandel sugan buku tabungan teh. Itu batin Julian ngumbar lamunan bari muka tutup kotak perhiasan dieusi ku ali meneng duaaneun rap dipake terus dibuka deui
Dugelar gilir dapir ngaran Wiwin di jero ali diilikan dibulak balik serengeh seri sorangan sugema ali keur panjangcang geus kabeli duit rasaan mah geus cukup. Tinggal meuli parabotanana papakean sapangadeg cenah kitu cek ibu ge. Itu lalamunanana Julian ngacacang nyipta-nyipta jadi raja tahun hareup baris resmi. Dua hate ngahiji dina beungkeutan simpai ka tresna. Julian imut kagugu harapan ali menang sapasang. Kacipta hirup bakal hilugina Julian nu geus boga jabatan kapala operator ngarangkep ka Wiwin anu geus nyandang gelar bidan. Imah moal ngoyang da ibu ge hirup nyorangan. Cek ibu teu kudu meuli imah. Ieu oge lega moal heureun mun katambahan incu 5 siki wae mah. Julian beuki gede hate. Babaturanana si Dadi batur sakamer ngajak usaha babarengan muka toko onderdil di lemburna. Angkanan teh pedah Julian mah apal kana mesin. Julian dibibita ku penghasilan mang tikel-tikel tina modal 500 juta baris menang untung sabulan 25 juta. Bari teu kudu capek ukur sase komo bari digawe keun bae cenah nuhun toko mah aya emangna. Geus boga pengalaman kana usaha model kitu. Teu make pikir rangkepan Julian teh jauh percaya we ka babaturanana karena omongan si Dadi batur sakulah sakolih di pagawean. Julian langsung nyaluyuan dibelaan nganjuk ngahutang ngagadekeun sertifikat imah nu dicicingan ku Ibu Hajah Saripah nyata indungna. Satuluina tina modal ngagadekeun imah jangka waktu 3 tahun jeung cengcelengan teh kolosor dibikeun ka si Dadi. Sabulan 2 bulan memang penghasilan bagi untung nililik aya. Bisa nyicilan bang bari aya sesana keur nunda. Pikiran teh bakal tereh balik modal. Dina ciciptaan Julian hirup bakal waluya lubak libuk loba pakaya tinggal ngalengkah. Tapi nincak bulan anu kalima si Dadi keluar ti pagawean. Dadakuna mah cenah rek ngokolakeun toko onderdilna ku sorangan. Julian masih kena percaya. Mun aya naon tinggal nyusul wae ka imahna. Segel weh tokona kitu teu hese cek pikir Julian waktu harita. Dina bulan kagenep si Dadi datang store tapi teu pol ukur cukup kenutupan kabang. Alasanana rugi alatan usum pakebuk. Usum covid ya harita. Bulan ka-7 teu moal, bulan ka-8 disusul ka lemburna. Si Dadi suwung pajar keur nyang ka Bandung. Saterusna malap kereles we teu emboh-emboh. Bingung kudu kumaha, dijugjug deui ka tokona horeng lain anu mangna. Tapi anu batur nyata Mang si Dadi. Dan Mang si Dadi mah ngan saukur pagawe pulah nagihan. Kitu ge cenah geus sabulan teu emboh-emboh. Ayeuna jadi buron. Sabab ngagereju duit setoran. Pon kitu deui si Dadi ngareles teuing ka mana. Kiwari Julian sadar manehna ditipu meleg-meleg ku si Dadi jeung emangna. Antukna mineng hulang jentul. Dasar memang numbuk disuwe. Direkatin ku kari-kari. Basa mangsana Wiwin di wisuda. Julian datang rek matotoskeun jangjina teh tapi can ge balaka. Kadenge bapana Wiwin guntreng jeung indungna di patengahan. Ukur kehalangan tembok di tempat Julian diuk harita teh. Atuh puguh eces pisan kadenge. Bila aku anu urang rek dipikeun ka jelema kitu. Kapan sararea batur sakantor pada apal. Hirupna loba hutang. Malah usahana ge mineng kasbon. Gajina kurang dipake nutupan wae bang. Cek hiji sora nyata bapana Wiwin eces teu nginjem ceuli teu nginjem panon kadenge ku Julian. Mangka hade atuhin bisi katalanjuran jeung deui apan kulawargana Sambudi ge geus datang nanyaan kumaha mun kanyahoan aya lalaki nganjang meureun bakal putus hubungan. Cek indungna milu mairan. Kadenge Wiwin ngingsreuk bangun tugeuna. Sok pikiran, piraku Sambudi pangkat polisi, pika hareupeunana bakal pihaleun deuk ditolak. Apan eces bobot bibitna jalema pika serabeun, jelema pangkat. Ceuk bapana, Wiwin rada pedas.
nyeri alabatan di Palu Godam, perih alabatan mau tinis. Julian tewasa ngadenge deui nu keur guntreng basa Wiwin yang hareupan. Julian langsung we amitan. Luit leungit hutang ngagunung ayeuna Wiwin dua hate. Dina henteuna keluargana geus ngolemar boga babandingan. Dina henteun dua hate oge da keluargana geus ngolemar nyata boga babandingan teh. Sanggeus apa kana jujutan kahirupan mehna geus teu boga pakaya saperti kitu. Julian ngambek asa dihina ku indung jeung bapana Wiwin. Najan Julian yakin Wiwin moal luncat mulang udar Subaya, tapi Julian kena ku rumasa geus taya kaboga. Najan sababaraha kali Wiwin nepungan, Julian api lain. Malah basa Wiwin ngajakan kakabuan ge teu dihaminan. Asa lain kuduna pikeun kikituan. Julian teu bisa nembleuhkeun gegeuleuh kanulian. Mun arek ge menta sabar nepi ka hutang lunas. Tapi 3 tahun lain waktu nu sakedeung. Antukna Wiwin narima lamaran Sambudi nepi ka ngajatuh krami. Satu tasna narima surat undangan Wiwin ngarangkep ka Sambudi. Mulan malen Julian teu bisa sare. Unggal peuting ukur nyileuk mikiran hal anu keur karandapan. Julian gering nangtung ngalang layung. Ku sararetan geus kajudi lain gering samanea, tapi gering nangtung ngalang layung balukarna loba pagawean anu kaboler atawa salah ngitung. Hadena dununganana surti. Julian dibere cuti sina ubar heula tina berobat. Anu diharepkeun titirah jadi tamba, imah kalakah jadi kanceuh. Kana ceulina aya harewos nya kana ceuli Julian. Loba harewos anu teu paruguh. Anu cek pangrasana aya siraru. Sajodo ngadon nyayang baranaha dina ceulina. Jangjangna pating keleper asup teu karasa. Ganeng ngugubrag ngoyag-ngoyag sirahna saban usik. Ngakuruh kawas kareta api, ngajejeleh ka dirina. Tah ieu anu disebatkeun delusi teh nya pamirsa. Jadi harewos gitu, harewos tina diri. Sorangan gitu. Jama belagu. Maneh mah ditipu ngacedog wae. Ceuk eta harewos jangjang siraru atra ngaharewos kana ceulina. Tuluy bubus kana uteukna. Teangan atuh sian ka kapanggih. Heueuh, ku aing rek diteangan. Ka mana wae ge hama burung dipapai. Ceuk Julian ngocoblak sorangan. Pelak geuk tu da sia mah. Kudu mah tong gampang percaya ka manusia model kitu. Heueuh, aing ge rumasa salah. Ya heueuh. Maneh mah jelema pangbodo-bodona. Tah rasakeun akibatna hutang numpuk, imah disita. Ayeuna si Wiwin ge milu disita ku batur. Teu era kitu disebut miskin. Taya kaboga ku bapada si Wiwin. Nya rumasa salah. Kuring polos terong gampang ditipu. Podaran we atuh tukang tipu mah. Teangan si dadina ku sia tewak dadana. Sakalian tuplas ku balati. Podaran, tuman, penci, cacag kalinya. Jagoan we ku aing deuk diteangan. Deuk ditudut ke tengah peting kalapang, tarung patutunggalan. Ganeng sia, jebrot. Nampiling kalangkang beungeut dina kaca eunteng, ninggalkeun tatu dina leungeunna. Julian seuring ngagak-gak. Temangkuk sabaraha heula timang sasida dinggilas. Torojo ka imah datang semah pagawe bank nepungan Muhajah Saripah. Mawa cet pilok beureum sabada dimanggakeun semah nepikeun pamaksudanana. Julian heran ngan pok wae nyarita. Sasia bahan si dadinya. Matana molotot curiga. Hapunten kuringan saukur diparentah dunungan. Ieu bumi bade disegel. Seret cet pilok disemprotkeun kana tembok. Atra katangar di sisi jalan. Hah? Dunungan saha? Julian sering ngecek. Gelombrang suara kaleng cet di tajong. Nenggala kana panto gerbang. Ari sia, di mana si dadi ayeuna sia? Maneh balana si dadinya. Hokna ti paporongos. Bari nyerek salah saurang pagawe bank. Ti anu teu jauh ti manehna. Pagawe bank buriak lalumpatan sarieun nu dicerak ngayek-yek reuwas.
Bu Hajah Saripah satekah pola misah meper emosi anakna. Sanggeus leumpeuh Julian dituyun ka jero imah bari dititah istighbar. Tapi Julian anger ngacapruk. Dasar boloho. Tuh tempo imah maneh ayeuna geus ditempelan segel kubang. Ceuk si Raru anu nyayang dina ceulina. Nya sajatina ayeuna mah maneh nyasatna di bibirang ku dua ku tilu. Ku babaturan ditipu, ku pimutaheun dihina, imah gerek disita. Mikir sia teh. Si Raru nu hiji deui ngancunan dikeprokan ku jaluna. Ieu nu namina delusinya harewas-harewas kana cepilna Julian kitu minangkana. Ngajedog sia puguh aing ge keur mikiran kumaha carana. Julian ngarenjag sapada harita. Sarena teu kebat padahal kakarek oge rek beureum manehna teh. Teangan atuh lain ngacedog wae ceuk si Raru anu dina ceulina. Julian hudang ngagagareuwahkeun. Pantok kamar ditembrag ku awakna nepi ka ngajengkang. Reka mana? Ceuk si Raru anakna reang ngaharewos. Kawas keur rampak sekar bari ocon. Arasaan di jero kasur tempat carena jangjangna kekeleperan newo-newo. Aing rek neangan si Dadi jeung si Samudi deuleu. Julian ngojengkang nyokot peso ka dapur. Habak-habak kasur ditojosan kapukna mancawura nepi ngarabang ka luhur. Ceuk tetempoanana anak si Raru kalah merubus asup kana tembok jangjangna pararotong. Bongan sia loba tatanya. Julian mau puas, geus kitu durug-durug lumpat aya tujuan. Bulak-balik ngaler ngidul dina pikirna si Dadi jeung Sambudi keur ngulinkeun kawas nu ngabegega. Hari sia, Dadi, Sambudi, nyebut di mana? Sorana ngagorowok bedas. Kaluar sia dasar saengko sia mah rek nipu aing. Deui-deui Julian awong-awongan taya karisi. Sakur nu pasangrok ngerasa heran pating kalius. Tarangna kerung komo emak-emak nu keur kabeneran ngariung tukang sayur mah pating harewos jeung pada baturna. Cep Julian nya anak Haji Saripah. Karungnya budak pageurna karanan. Kituna teh cenah gara-gara kanyanyerian ku kabogohna diputuskeun. Nya malah mah ditinggalkeun kawin cenah. Ari eta geuning imahna di pasangan plang rek disita ku bang. Nya cek Ustad Dudung nu ngarukiahna pajarkeun teh gara-gara ditipu usaha pas pisan rek ngalamar kitu tah baruk ditipu. Nah kumaha mimitina cenah mah aya babaturanna ngajak usaha kana toko owner deal dibelaan ngagadekeun imah keur ngayakeun modal. Ari pe batan untung makalah puntung kapur cenah babaturanana. Be garungnya teuing atuh ceuk nu ngariung silih temalan biasa ibu-ibunya. Julian nangtung sakedapan neuteub seukeut ka lebah ibu-ibu anu keur ngagibah. Laju lempang antare nyampurkeun. Ku sakitu ge mama teh langsung buriak ninggalkeun tukang sayur anu keur ngayek-yek sorangan. Hei, nah bubar. Maneh nyuputkeun si Dadi jeung si Sambudinya. Pokna Julian nunjuk ka tukang sayur. Mama langsung pating jererit lalumpatan. Dina kayaan batan sakitu taya deui pikeun Julian nepikeun unek-unekna iwati ka indungna. Julian diusapan buukna pinuh deudeuh. Indung jeung anak duaan paungku-ungku.